Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit. Ayeuna kantun bagian anu ka opat walasnanya amiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagian anu ka opat welasna. Kumaha salajengna? Para mitra sadayana, sanggeusna bener-bener ngarasa yakin yen eta batu teh sarua jeung anu aya dina gambar, tuluy wae bade cumarita. Punten Pak, dupi anu ieu teh tah nu gambar ieu batu naon Pak? Asana mah abdi ge gaduh anu model kitu teh Pak, cek Badri bari nunjuk gambar. Ieu mah permata langka jang, moal pisan hargana oge. Ujang boga nu kieu. Gaduh Pak, sami pisan, persis sami mawon sareng gambar nu eta nu abdi teh Pak. Wah, nu bentet jang, cikan-cikan mana-mana Bapak nempo ka dieu. Lamun bener boga mah hayu nempo, urang pariksa heula ku Bapak jang. Sanggeus kitu mah gancang Badri ngodok kana saku calanana. Tetela batu anu pameretin ini sawitri teh aya keneh, tuluy we dikaluarkeun eta batu. Tah ieu batu napa? Pak Anwar meuni curinghak basa Badri nuduhkeun eta batu teh. Waduh, ke buah-buah imah yeuh. Aduh, ada jang, pariksa jang, ada. Pak Anwar meuni cungas-cingeus waktu nitenan eta batu teh. Tuluy manehna ngaluarkeun pakakas dina koperna. Mimiti nama dicorongan heula ku senter eta batu teh. Tuluy diilikan deui make kacamata pembesar. Sanggeus digulak-gilek babaraha kali, tuluy eta batu teh diasupkeun kana hiji pakakas anu aya babaraha liang di jerona. Geus kitu eta batu dicorongan deui ku alat anu sejen anu aya senteran. Panungtungan nama eta batu teh diteundeun dina timbangan. Waduh, jang, inten berlian asli ieu mah jang, ceuk Pak Anwar marah mai setelah mariksa eta batu. Nah payu batu nu kitu Pak, cek Badri. Nyalain payu-payu deui atuh jang. Berlian langka, mahal hargana oge. Da dijual baraya jang. Sok tawiskeun ke Bapak jang. Moal diical Pak. Wies we upami Bapak palai mah canak bae ku Bapak. Abdi mah ku diwidian linggih di dia oge, tos binga pisan abdi mah Pak. His, ulah kitu jang, ulah kitu. Perkara cicing di dieu mah ujang teh sarua we jeung gawe di Bapak. Gawe nungguan ieu imah. Sedangkeun ieu batu anu ujang teh mahal pisan hargana. Sedangkeun Bapak usaha teh kanu kieu pisan jang. Sok neangan batu berlian, batu inten. Jadi kudu puguh ikror jual bolina ieu jang. Sok tawiskeun ku ujang rek dijual baraha ieu batu jang. Duh, janten bingung abdi mah. Bingung hargikeunna apa? Abdi mah teh terang pangaos perkara buta batu Pak. Pak Anwar ngahulang heula sakedeung.
sakapeung melong kana batu tuluy neuteup ka Badri. Ceuk pikirna Badri jalema anu aya di hareupeunana teh katempona bager turu polos, lamun dibobodo teh bisa wae sigana mah memang teu nyahoeun kana harga eta batu. Tapi Pak Anwar mikir deui, embung lamun nepi ka ngarugikeun batur mah da usahana hayang barokah. Akhirna sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun, tungtungna Pak Anwar nepak kana tak-tak Badri. Yeuh kieu we atuh ayeuna mah Jang, ieu batu teh tuker jeung imah ieu nya Jang, nya tukeran jeung imah bapa nya, batu ieu jeung bapa imah katut pangeusina keur ujang, kumaha lamun kitu, satuju teh Jang? Pak Anwar nyaritana darianaker. Badri mending ngarenjag ngadenge caritaan Pak Anwar anu samodel kitu teh, ruas jeung teu percaya. Piraku batu anu sagede kaleci rek ditukeran jeung imah anu sakitu gedena, jaba gedong deui buaker ngaheureuyan Pak Anwar teh. Kitu ceuk pikirna Badri dina waktu harita. Ah bapa mah ari heureuy teh sok kamarinan teuing Pak, ulah heureuy Pak ah. Ae nah make kudu ngaheureuyan sagarupa Jang, bapa mah ieu bener serius Jang, serius. Tampi bae Kang, sok tampi. Tos milik akang eta mah Kang, sok tampi. Ceuk Nyimas Layung Sari anu nyaho-nyaho geus aya di gigireun Badri ngaharewos ka Badri. Sok sanajan ku Pak Anwar mah Nyimas Layung Sari teu katinggalieun, tapi ku Badri mah kadenge caritaan Nyimas Layung Sari teh. Muhun mangga atuh pami kitu mah Pak, teu langkung bapa we, abdi mah numutkeun bade ngiringan ku masaena ceuk bapa. Ceuk Badri, tah kitu atunya ngan kieu ieu teh Jang, terus terang we ieu bapa teh, ieu batu teh kacida mahal nya, mahal kacida hargana. Jadi lamun dijual deui ku bapa tuluy bapa boga untung gede, ujang sing ridonya dabongan saha teu nawarkeun harga. Muhun Pak mangga teu sawios-wios Pak, sakieu oge tos langkung dicekap kangge abdi mah Pak, bingah gaduh bumi oge. Tah salian ti imah ku bapa oge ditambahan duit 100 juta ya teh Jang. Ayeuna karek aya 20 juta heula ya dina koper. Engke sesana isukan bapa ka deui nya, bari mawa surat-suratna. Nya surat-surat ieu imah. Ceuk Pak Anwar muka seleting koperna anu disorena, tuluy ngaluarkeun babaraha gepok duit ti jerona. Badri nepi ka olohok nembang kaduk olohok mata simeuteun nempo duit anu sakitu lobana. Asa teu percaya lamun eta teh bakal jadi milikna. Saumur nananggung hulu can pernah nenjo komo nyabak duit anu sagepokan kitu. Ai geuning kala molohok Jang, ieu geura tarima ieu 20 juta heula. Ceuk Pak Anwar ngasongkeun duit 20 juta ka Badri. Leungeun Badri katempona ngaleper waktu nampanan eta duit teh, asa ngimpi ari kitu teh mah. Sanggeus duit ditarima tuluy Pak Anwar ngaberesan pakakasna, diasup-asupkeun deui kana koper. Ari batu anu ti Badri mah di kana tas sorenkeun, sanggeus rengse beberes kabeh tuluy Pak Anwar nangtung tina diukna. Tah ayeuna bapa rek balik heula nya Jang, insyaallah isukan atau paget atau bapak ka dieu deui bari rek ngajual heula emas, ngajual emas ngajual batu inten ti ujang kitu nya Jang. Ceuk Pak Anwar, atuh enggal-enggalan teuing Pak, leuteunana oge can saya oge ieu teh Pak. Ah keun bae gampil perkawis nu kitu mah, rek aya keperluan deui ieu bapak teh. Ceuk Pak Anwar kacida marah mainan. Rek teh kitu kumaha sabab sakedeung deui manehna bakal menang bati anu kacida gedena tina ladang ngajual berlian langka anu menang meuli ti Badri. Sabot keur kitu torojol nyaoti norojol ti dapur bari nanggeui baki. Punten Bapak lami naur caina heula nembe teh Pak. Ceuk nyaoti bari tuluy neundeun 2 gelas cin teh dina meja.
teuing nyi Bapak marek mulang deui. Nyoti teu nyarita deui manehna kala olok nempo Badri anu keur nyekel duit. Geus atunya Bapak balik ayeuna jeung Badri nyoti, cek Pak Anwar. Sanggeus sasalaman kanu duaan mah tuluy bae Pak Anwar ngoloyor kaluar ninggalkeun Badri jeung Nyoti anu masih keneh pating poloho. Saditinggalkeunana ku Pak Anwar, Nyoti meneuti sirikna roronto ka Badri. Akang, artos naon ieu teh Kang? Ku seueur-seueur teuing, artos naon? Artos nu urang ieu teh nyi, nu urang. Tembal Badri. Ah, nu leres Kang. Ih, nya bener atuh. Nya pirakuna akang ngawadul atuh nyi, bener nu urang ieu teh. Nya kenging ti mana tuh Kang? Sanggeus kitu mah barabat bae. Badri nyaritakeun ngeunaan asal usulna eta duit. Tah, kitu lalakonna teh nyi. Ieu teh ladang hasil ngajual batu inten. Nyoti teh nyarita deui. Tuluy bae ngagabrug ngarontok ka salakina, bakating ku atom. Nyimas Layung Sari himut ngagelenyu, nyaksian anu keur paungku-ungku bari cerik ala India teh geuning. Sanggeus kitu mah duanana gancang kacarai rek abdas. Terus sarujud syukur dina luhur sajadah. Da sabab kahade pamiarsa. Sujud syukur eta teh pangkatna samartabat jeung salat. Sedengkeun ari salat syarat sahna kudu boga wudu heula. Atuh nalika urang salat teu boga wudu lamun ngahaja doraka termasuk kana dosa. Nya kitu deui sujud syukur. Sok sanajan ngan ukur sujud wungkul tapi pangkatna seperti salat, atuh wajib boga wudu. Jadi teu sagawayah jalma bisa sujud syukur tanpa teu boga wudu, kabeh ge kudu wudu heula. Ulah seperti anu araya di lapangan main bal, geus lompatan, geus karii, geus haritu ngadu sujud syukur, eta teh kurang hade. Tapi sujud syukur mah kudu boga wudu heula. Sanggeus ngalawudu tuluy Badri jeung Nyoti sarujud syukur dina luhur sajadah, nyukuran kana milik jeung nikmat tinu Maha Kawasa dina poe harita. Da geuning kitu nyatana pangeran moal ngantep ka hambana anu sabar turut tawakal, anu toleh eling ka mantena sarta nyukuran kana sagala rupa nikmat-nikmatna. Pangeran bakal mika deudeuh, mika nyaah, mika asih ka jalma nu tarang ngeluh lamun keripuh, tarang ngarasula di mana keur sangsara. Karipuh jeung kasangsaraanana bakal digantian ku jalan dibere milik anu teu disangka-sangka. Wayarjukhu min haitsu la yahtasib ceuk bahasa agamana teh mah. Gancangna carita ba'da asar harita bisumi datang ka imah Badri. Bari pasemuana marah mah. Jang, tadi Pak Anwar ka warung bibi si aja nyarita panjang lebar perkawis Ujang sareng ieu bumi jadi milik Ujang cenah. Alhamdulillah we nya Jang, teu sangki ageung milikna geuning si Sujang teh. Cek Bisumi muka obrolanana sanggeus ngariung opatna di tengah imah. Sumuhun bi, alhamdulillah abdi ngahaturkeun rewu nuhun ka Ibi anu parantos masihan tempat ka abdi sakulawargi. Ku syariatna Ibi ayeuna bumi ieu teh tos janten milik abdi bi. Cek Badri nyarita kituna bari dumareuda. Sami-sami Sujang, tos kieu kadahna we panginten jalan takdir Ujang teh. Bibi oge nganuhunkeun ka Ujang ku ayana kieu janten gaduh artos. Pak Anwar masih 15 juta tadi teh. Saurna mah minangka pasangon cenah Jang. Cek Bisumi bangun anu atoh pisan nyaritana teh. Ai muhun bi, abdi oge bade masihan japuk ka Ibi teh sakadapnya bi. Cek Badri tuluy ngaloyor asup ka kamarna. Teu lila geus kaluar deui bari ngeupeul duit. Tah ieu kanggo bibinya ngaraosan we, punten mung sakedik bi. Cek Badri bari ngasongkeun duit 10 juta ka Bisumi. Bisumi mani curinghak ruas nu taya hinggana. Sedih jeung ato pagaliwota ngajadi hiji.
aduh Sujang ageng pisan ieu teh wios teu kedah Sujang da bibi oge tos kenging ieu ti Pak Anwar cek Bisumi kedal bahasa anu basi wios bi tampi we eta mah tos jadi milik bibi titipan ngalangkungan abdi bi akhirna duit teh ditampanan oge ku Bisumi paromanana meuni marahmai nembongkeun ka atoh anu teu bisa disamunikeun sawatara eta dina waktu anu ampir sarua caritakeun di imahna si Kohar nya adi beuteungna Badri harita katembong Nyi Ocah keur nyuuh dina suku salakina bari ceurik ngakuku menggeus sia teh tong mewek wae buru geura mantau ti mah aing deuleu bawa hidung sia mantau aing geus teu sudi neuleuh bebeungetan sia kabeh ngariweuhkeun wungkul sia mantau cek si Kohar bari buncelik sukuna dikajet-kajeteun sangkan leupas tina cekelan Nyi Ocah bakating ku tarik teuing si Kohar ngejetkeun sukuna ngajadikeun Nyi Ocah macleng ka tukang nepi ka nangkarak bengkang nempok kitu si Kohar lain leler amarahna lain karunya tapi kalah nyarenteng nyampeurkeun tuluy buuk Nyi Ocah dijenggut nu saterus nama digusur dibawa keluar ayo Ganjang gerak keluar sia ngaheurina di mah dewek wae sia bari eueuh pemasukan ayo keluar jumeritna Nyi Ocah geus teu dipalire ku si Kohar sanggeus aya di luar tuluy Nyi Ocah digubrageun kana taneuh jekau geus ngagubrag bujurna disepak aduh jerit Nyi Ocah ngajerit geus kitu tuluy si Kohar asup deui ka jero imah tukung silila kaluar deui bari mawa buntelan bro buntelan teh digubrageun kana awak Nyi Ocah anu harita keur ngabangingik ceurik tah bawa pakaian Andika deuleu geura idit ka ditu awas ulah balik deui ka dieu ku dewek ditalak 3 sakalian indung jeung budak maneh bawa ulah ngaheurina di mah aing deuleu Nyi Ocah teu bisa kukumaha sabab eueuh hartina nyarita oge amarah salakina geus teu bisa ditadah deui sabenerna mah geus mindeng manehna disiksa model kitu teh ku salakina ngan ari nepi ka diusir mah kakarak harita komo ieu jeung make ngaragrageun talak 3 sakalia sagala akhirna Nyi Ocah nangtung tuluy nyokot buntelan pakaianana ngagerwan indung jeung anakna anu saterus nama tiluanana laleumpang bari careurik ninggalkeun si Kohar anu keur nulak cangkeng di lawang pantau para wargi sadayana kunaon atuh si Kohar nepi ka kitu ka pamajikanana ari anu ngajadikeun si Kohar nepi ka nyieun peta sarupa kitu kanu jadi pamajikanana mah lantaran si Kohar ngarasa ambek ka Badri pedah geus di era-era hareupeun jalma rea oge di era-era pisan di imahna bosnana ari rek ngalawan ka Badri teu wani tungtungna meupeus keuyang ka anak mitoha katut pamajikanana kitu da ari jalma anu uteukna pondok mah teu bisa mikir panjang ukur ngagedekeun hawa nafsu jeung amarah wungkul teu bisa nyukuran kana nikmat ti Gusti padahal salila ieu teh kurang kumaha bageurna Nyi Ocah saumur ngarumah tangga si Kohar matara gawe ieu usahana ukur ngaresingan jalma leutik anu ipis buri kitu oge duit namah jeung manehna wungkul dipake marabok jeung anak-anak buahna pamajikan nama tara ieu dibere sapeser-peser acan ari resiko sapopoena estoning ku Nyi Ocah ditanggung kabeh ladang buburuh kuli nyeuseuh ngored jeung ngarambet sakilang kitu Nyi Ocah tara nungtutna naon lamun salakina keur ngambek estuning cicing ngabetem kanyaah jeung kasieuna ka si Kohar ngajadikeun Nyi Ocah ukur bisa pasrah jeung tumarima anapun lamun sok judes jeung galak ka kulawarga Nyi Oti nya keluarga lanceukna
eta minangka panglumpatan pikeun ngaluarkeun ka keuheulna tinu jadi salaki. Para wargi sadayana beurang geus kaganti ku peuting. Panon poe geus lila teuleum di beh kulon. Pancena pikeun nyaangan alam dunya geus dipasrahkeun ka sakadang bulan. Kitu welas asihna pangeran mah moal ngantep umatna hirup dina kayaan poek mongkleng. Beurang geus puguh dicaangan ku mata poe. Datang peuting dihibaran ku cahaya bentang jeung bulan. Samalah apanan aya oge sato peuting anu dilampuan. Mun ditapakuran mah meureun eta teh mangrupakeun wujud ka Nya Gusti. Sangkan manusia teu ngarasa eungap ku poek. Anapun lamun kayaan caangna teu sarua, pan ari ti peuting mah waktuna reureuh. Dangke oge bakal datang hiji mangsa di mana manusia cicing dina tempat anu kayanana poek mongkleng buta radin. Beurang peuting eta tempat teh bakal kayaan poek mongkleng nyaeta ngaran alam teh eta alam pakuburan. Caang jeung poekna eta alam gumantung kana amal paripolana manusia salila kumalendang di alam dunia. Wanci tengah peuting Nya Otih jeung Neng Hilmah nya pamajikan Badri katembong geus sarare tibra. Ari Badri mah karek lilir pisan harita teh tina sarena. Sanggeus lilir Badri tuluy kacai pikeun abdas. Maksudna mah Badri rek salat tahajud. Tapi barang kaluar ti kamar cai Badri nempo nyimas layung sari keur diuk dina ubin. Bari nyeklan suku kencana atuh Badri ngadeuketan. Tapi karek mah Badri ngadeuketan nah atuh keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.